Bismillahirrahmanirrahim. Kana buktos nabi idza dakhala eta di mana lebet nabi as-suqa ka pasar. Qala tah maos nabi bismillahi kana lapan bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi suq wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti min khairi hadhihi suqi tina saena ieu pasar wa khairi ma jeung saena perkara piha anu aya di sukin wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min syarriha tina awona ieu suq wa syarri ma jeung awona perkara piha anu tetep di ieu suq. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti an usiba tina yen di musibahan abdi an usiba kana yen di musibahan abdi piha di yesuk yaminan kana sumpah pajiron anu lacut ausokotan atawa transaksi khosirotan anu ngarugikeun. Rawa ngariwayatkeun hukana bisa Tobroni Imam Tobroni an Abi Baridah. Ari pasar teh tempat kumpulna setan sajabat di WC. Makana penting ngadoa taya doa ribuan rek asup ka pasar. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi suq wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika an usiba biha yaminan fajiron aw saqatan khosiron. Rawa ngariwayatkeun hukana bisa Tobroni Imam Tobroni an Abi Buraidah katampi ti Imam Buraidah kana buktos Nabi idada khola di mana lebet naon Ramadanu sasi Ramadan at lako ta ngabebaskeun Nabi kulla asirin ka setiap tawanan atawa tahanan wa a'to sareng maparin Nabi kulla sailin ka setiap anu nyuhunkeun. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Sa'id an Sayyidat Aisyah
Kana buktos Nabi idaroha di mana ningali Nabi al hilala kana hilal. Hilal teh tanda awal bulan Hijriyah. Qala ta ngadua Nabi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami was sakinati wal afiyah. Allahumma ya Allah, ahillahu ahilla mugi ngajantenkeun Gusti hu kana ieu hilal alaina kanggo abdi sadaya bil amni kalawan kaamanan wal imani jeung kaimanan wassalamati jeung kasalametan wal islami jeung pasrah sumrah wasakinati jeung katenangan wal afiyati jeung kasehatan war rizqil hasani sareng rizki anu halal wat taufiqi sareng taufik lima kana perkara tuhibbu numika cinta Gusti kana emak wa tardo sareng ridho Gusti kana emak Rabbana du pangeran abdi sadaya wa rabbuka sareng pangeran anjeun Allahu eta Gusti Allah. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Kana buktos Nabi daroa di mana ningali Nabi makana perkara yuhibbu nu mikaresep Nabi kana emak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep milik Allah allazi zat bi ni'matihi kalawan nikmatna Allah tatimu tajadi sampurna naon as-solihatu pirang-pirang kasayan wa idza ra'a jeung di mana ningali Nabi ma kana perkara yakrohu nu mikangewa Nabi kana emak qala tah maos Nabi alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdu ari sadaya jenis puji lillahi eta tetep milik Allah ala kulli halin netepan kana setiap tingkah Robbi du pangeran abdi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min hali ahli nari tina tingkahna ahli neraka. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Majah an Sayyidati Aisyah. Kana buktos Nabi ida syariba di mana ngaleueut Nabi almaa kana cai qala tah maos Nabi alhamdulillahilladzi saqana adzban furatan birahmatih. Alhamdulillah sadayana jenis puji lillahi eta tetep milik Allah alladzi dat saqo anu parantos
sakon parantos masihan Allahna ka urang sadaya. Azban kana cai tawar purotan anu seger birahmatihi kalawan rahmat Allah walam yaj'al sareng teu mugi teu ngajantenkeun Gusti hu kana ieu cai milhan kana jadi asin ujajan tur anu pait bidunubina kusabab dosa-dosa abdi sadaya. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Abu Nu'aim an Abi Ja'far katampi ti Abi Ja'far. Kana buktos Nabi idza sholla di mana netepan Nabi binasi sarta najalma-jalma al-godata dina waktu isuk-isuk subuh berarti akbala tahmadab Nabi alaihim ka ieu nas biwajhihi kalawan salira Nabi faqala mangka naros Nabi hal pikum maridun a'udzu hal pikum naha tetep diaranjeun kabeh maridun ari anu gering a'udzu rek ngalongok kuring hu ka ieu marid. Pain qalu mangka lamun ngajawab para sahabat la kana lapad la teu aya qala tah naros Nabi hal bikum janazatun atba'uha hal bikum naha tetep diaranjeun kabeh janazatun ari anu maut atba'u rek nganterkeun kuring ha ka ieu janazah. Pain qalu mangka lamun ngajawab ieu sahabat la kana lapad la qala tah nyarios Nabi man ra'a minkum ru'yan yakussuha adaina man saha jalma ra'a nu ningali man minkum ti aranjeun kabeh ru'yan kana ngimpi yakusu ngisahkeun ieu man ha kana ieu ra'yu alaina ka kami. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Ibnu Asakir kana buktos Nabi ida atosa di mana bersin Nabi hamidatah muji Nabi Allah ka Allah payuqalu mangka diaoskeun lahu ka Nabi naon yarhamukallah lapad yarhamukallah yarhamu mugi mikawelas ka anjeun sallallahu Gusti Allah payaqulu mangka nyarios Nabi maos Nabi yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdi mugi nuduhkeun Allah kum ka aranjeun kabeh yahdi mugi nuduhkeun kum ka aranjeun kabeh saha Allah Gusti Allah wa yuslihu sareng mugi
ngamaslahatkeun Gusti atawa ngabereskeun Gusti balakum kana kaayaan aranjeun kabeh. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Tabranian Abdullah bin Ja'far kana buktos Nabi ida farogo di mana rengse Nabi min ta'amihi tina tuangna Nabi qala maos Nabi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah sadaya jenis puji lillahi eta tetep milik Allah at'ama nutos maparin tuang Allah na ka abdi sadaya wasaqo sareng maparin leueut Allah na ka abdi sadaya wa ja'ala sareng tos ngajantenkeun Allah na ka abdi sadaya muslimina tireng-rengan jalma muslimin. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Ahmad Imam Ahmad an Abi Sa'id katampi ti Abi Sa'id kana buktos Nabi iza marra di mana ngalangkung Nabi bil maqabiri kana pirang-pirang kuburan qala tah maca Nabi assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Assalamu ari kasalamatan alaikum mugi tetep ka aranjeun kabeh ahlad diyari wahai ahli kubur minal mu'minina tireng-rengan jalma mukmin wal mukminati sareng mukmin istri wal muslimina sareng pirang-pirang muslim wal muslimati sareng pirang-pirang muslimah wasolihina jeung pirang-pirang anu saroleh wasolihati jeung pirang-pirang anu solehah wa inna jeung sanyana kami insyaallahu bikum lahikun insyaa upami ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah bikum ka aranjeun kabeh lahikuna eta bakal nyusul sadayana. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Ibnu Sinni an Abi Hurairah kana buktos Nabi ida nazara di mana ningali Nabi hilal hilali kana hilal qala tah ngadua Nabi Allahumma ij'alhu hilala yumni wa rusdi. Allahumma ya Allah ij'al mugi ngajantenkeun Gusti hu kana ieu hilal hilala yumnin kana hilal anu pinuh ku barokah wa rusydin jeung petunjuk amantu iman abdi billadzi kazat khalaqon utos nyiptakeun ladzi ka anjeun Pa'adala mangka nyampurnakeun ieu ladzi ka anjeun tabaraka maha berkah sa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqin anu pang sae-saena anu nyiptakeun. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Ibnu Sinni an Anas katampi ti Anas kana buktos Nabi ida wadda'a di mana ngaleupaskeun Nabi rojulan ka hiji pameget akhodatah nyandak Nabi nyepeng Nabi biadihi kana panangan rojul
fala yada'a mangka teu ngalepaskeun nabi hakana yadun hatta yakuna dugi ka buktos saha ar-rajulu lalaki wa ari rajul teh alladzi etanu yada'u anu nyepeng ieu rajul yadahu kana panangan nabi wa yaqulu sareng maos nabi astaudiullaha dinaka wa amanaka wa khawatima amalika astaudiu nyerahkeun abdi kieu bentar astaudiu nyupri mugi gitu mugi ngalindungan astaudiu mugi nyalindungan jadi asli nama abdi nyuhunkeun perlindungan ka Allah saha Allahu Gusti Allah dinaka kana agama anjeun wa amanaka sareng wa amanataka sareng kana amanat anjeun wa khawatima amalika jeung pirang-pirang panungtungan amal anjeun didoakeun heula samemeh berangkat rawa ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Sinni an Anas katampi ti Anas bisi dilongo ku saha we ku kolot utaman ngalongo ka urang kersa salaman teh baca doa ieu Allahumma ij'al mana tadi astaudiullahu dinaka wa amanaka wa khawatima amalika ngadoakeun jalmi nu bade berangkat eta teh dibaca nalika leungeun urang jeung leungeun manehanana napal keneh kersa salaman kitu teu waka dilesotkeun ku Rasul salagi mantena can ngadoakeun ka jalmi nu bade angkat ieu doana ngadoakeun jalmi nu bade angkat astaudiullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalika mugi Gusti ngariksa agama anjeun jeung amanat anjeun jeung pirang-pirang panungtungan amal anjeun kana buktos nabi la yuhaddisu teu ngobrol teu nyarios nabi hadisan kana hiji cariosan illa tabassam kecuali mesem nabi senyum rawa ngariwayatkeun kana hadis Ahmad Imam Ahmad an Abi Darda katampi ti Abi Darda kana buktos nabi layakumu eta teu ngadeg nabi min majlisin ti hiji majlis illa qala kecuali maos nabi doa kiparat majlis subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ya Allah subhanaka maha suci Gusti Allahumma ya Allah Rabbi du pangeran abdi wa bihamdika sareng kumuji ka Gusti la ilaha teu aya di pangeran eta tetep illa anta kecuali Gusti astagfiru nyuhunkeun hapunten abdi ka Gusti wa atubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti
Waqala sareng nyarios Nabi la yaquluhunna la yaqulu teu ngucapkeun hunna kana ieu kalimah saha ahadun hiji jalma haitsu yakumu sakira ngadeg ieu ahad min majlisihi ti tempat calikna ahad illa gufiro kecuali dihapunten sahalahu ieu ahad makana salagi buktos minhu ti ieu ahad fi dzalikal majlisi eta tetep di tempat calik. Rawa ngariwayatkeun nu ka hadis Al Hakim an Sayyidati Aisyata katampi ti Sayyidah Aisyah kana buktos Nabi yanamu eta kulem Nabi awalal laili dina wiwiti wengi wa yuhyi sareng gugah Nabi akhirahu wa yuhyi sareng ngahirup-hirup Nabi akhirahu kana tungtung ieu lael salat peuting teh. Wallahu a'lam bishawab.